Dina abad ke-16, nangtung gagah kerajaan Sumedang Larang. Dina kapemingpinan Prabu Gesan Ulun anu wijaksana, Sumedang Larang hirup dina kamakmuran jeung katengtraman. Nanging mendung hideung mimiti nyambutan kerajaan nalika beja angin ngeunaan ambisi Mataram pikeun ngalegaan kakawasaanna nepi ka ceuli Sang Prabu. Di Karaton Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun keur lungguh di singgasana. Nyimas Cicit sari di gigirna, sarta Ki Jaya Perkasa jeung Ki Santang kicing di hareupanana. Ki Jaya Perkasa, Ki Santang, kaayaan Sumedang Larang kumaha ayeuna? Gusti Prabu, Sumedang Larang saheula anan aman, rahayat sumanget tatanen, nanging aya warta yen Mataram hoyong ngajadikeun Sumedang bagian ti kakawasaanana. Mataram, manehna hayang ngajak perang atanapi ngajukeun panghaturan? Gusti, numutkeun warta aya utusan Mataram nu bade sumping, hoyong ngadugikeun ka hoyongna. Sumedang teh nagara merdeka abdi miharep moal aya panyakitan di luar. Sumedang Larang kudu ajeg sanggakeun utusan Mataram sumping. Utusan Mataram asup, dibarengan ku Ki Jaya Perkasa jeung Ki Santang. Hatur nuhun Gusti Prabu, parantos narima abdi diutus ku Sultan Agung ti Mataram. Kami ngadugikeun ka hoyong Gusti Sultan sangkan Sumedang Larang asup ka Mataram sareng Prabu Gesan Ulun janten adipati. Sumedang Larang geus lila merdeka, naha Mataram hoyong narik kami? Gusti Prabu, Mataram hoyong ngahijikeun Tatar Sunda demi kasalametan Nusantara. Mugi-mugi Gusti Prabu kersa tumut ka ieu kahoyong. Gusti Prabu, ieu kahoyong Mataram bisa jadi tantangan ageng. Kami bakal mikirkeun ieu hal. Sumedang Larang teu meunang buru-buru nyieun kaputusan. Utusan Mataram unggek jeung ngundurkeun awakna. Prabu Gesan Ulun nyarios ka rahayat di alun-alun. Rahayat Sumedang Larang, Mataram nyuhunkeun urang asup ka kawasana. Kumaha pamadegan aranjeun? Sumedang Larang tetep merdeka, kami satia ka Gusti Prabu. Gusti, rakyat satuju tetep mandiri. Lamun kitu, urang Sumedang Larang bakal ngajaga lemah cai.